Halo guys, hari ini kita lagi liburan bebanjiran. Asik. Di saat ingin main ke waterboom tapi tegablek duit, Bandung Selatan lah solusinya. Biaya gratis, air lebih melimpah, namun matak lelencangan dan budug sawak-awak. Aslina eta teh. Sekian Mangadung melaporkan langsung dari Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Wing asa reporter wehnya. Menihem. Kadenge teu. Naon? Eta saraguludug, rek hujan deui wae ye. Keun bae atuh hujan teh anugerah ih. Heueuh, tempo dibere banjir kieu mah da anger we ripuh. Nya wayahna we da ulah jelema keneh matak jadi banjir kieu oge. Tah geus kieu mah karigulaan we. Dilelepkeun sia ku Wing. Asa ningali bajigur atuh da. Jera, moal balik ieu mah Aya naon, Mang? Moal balik. Ayo balik gawat. Aya naon, Mang? Ih, tong nyen soak kitu atuh. Hayu gawat ini pokokna mah. Aya naon sih ieu teh meuni asa reuwas kieu? Hayu tong loba cicing Heueuh, aya naon, Mang? Bejaan atuh. Tingali atuh kumaneh, cing bener sidik-sidik tuh. Moal balik, Bang. Ayo buru ini tah.